warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng singkuring Risma dina warta anu bade kapindang nyaeta banjir di Aceh. Musibah teh kawitanana tina hujan ageng anu ngecrek teu lireun-lireun salami saminggu. Dugi ka cai walungan sapertos walungan keureng murudu limpas kalayan kacida ageungna. Cai anu sakitu seueurna bari nyarandak rupa-rupa material kait ti pegunungan teh ngalanturkeun karusakan infrastruktur anu kalintang parahna. Hujan anu ageng pisan anu lumangsur ti saprak pertengahan sasih November 2025 parantos ngalanturkeun musibah cai dendeng di sababaraha kabupaten sareng kota di Provinsi Aceh. Dumansur kana laporna resmi ti Badan Penanggulan Bencana, wewengkon anu kenging dampak pangparahna nyaeta Aceh Tenggara, Pidi Jaya, Aceh Utara, sareng Aceh Tamiang. Ratusan bumi di Desa Gedumpak, Aceh Utara dilaporkeun rata sareng taneuh, sedangkeun ribuan bumi sanesna kakeueum ku letak anu luhurna dugi ka cangkeng. Hatur nuhun pisan parantos ngabagi waktos anu kalintang pentingna ieu. Mugi keluarga sareng dulur-dulur urang anu nuju kana musibah di Aceh diberi kekuatan, keselamatan, serta kesabaran ku Gusti Allah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.